Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sami-sami patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa, urang sami-sami neraskeun hanca dongeng anu katunda dina judul dongeng Neng Jejeh karangan Ibu Eti anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana, sumangga ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda tiasa ngiring jabung tumalapung, tiasa di-subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Oge bobilih aya nu hoyong ngintun dikintun salam ku Mang Aa, tiasa ngintun bae kok dina kolom komentar gitu nya. Dina danget ayeuna ieu dongeng lebet kana seri anu ka-13 nya. Alhamdulillah. Sakumaha anu kauninga dina seri anu sateu acana atanapi seri anu ka-12 hanca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa medar kaayaan di bumi Neng Jejeh teh harita sileunya jeung Den Ahmad teh ngadu ngadoni ka ibu rama Neng Jejeh. Tah kumaha lajengnna ieu carita? Tak malah harita teh Neng Jejeh nu jadi seuselan nya ku ibuna. Kumaha lajengnna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana. Pamugi ieu dongeng janten landong pangmeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Sanggeus harita teh darangdos terus bae kalaluar maksudna nyusul Neng Jejeh. Barang tos ngoncian panto torojo Neng Jejeh teh sumping anjeunna mah muni ngajenghok. Pedah ningali sileunyai babarengan jeung Den Ahmad sarta jeung indung bapana budina siga nu ambek. Nya kitu deui Jang Wahyu hatena teh ratug tutunggulan nyampak musuh di dinya teh. Eukeur mah ti tadi keneh manehna embung nganterkeun sabab beda karasaana bakal manggih pikasediheun. Tapi Neng Jejeh mah mamaksa menta dijajabkeun bae atuh manehna kapaksa nganterkeun tepi ka dinya. "Ibu," ceuk Neng Jejeh hade teh bari ngarangkul ka ibuna. "Montong rung karangkul sialon teh. Ngawirangkeun sia teh Jejeh. Turunan ti saha sia teh Jejeh?" Cek ibu Neng Jejeh hade teh bari ngababuk beungeut Neng Jejeh. "Aduh ibu, ampun ibu, kunaon atuh ibu teh, aduh ibu." Ngiung Neng Jejeh teh ceurik ngadingdiut bari nyolontod hade teh kusruk nyeri di babuk ku ibuna. "Ibu," ceuk Jang Wahyu ngagorowok bari muru ka Neng Jejeh anu harita ngoloyong rek labuh. "Aing mah lain indung sia sato," ceuk ibuna Neng Jejeh hade teh bari nongtak ka Jang Wahyu. "Habek," ceuli Jang Wahyu harita teh diteunggel. Aduh oloyong gebru Jang Wahyu nyuuh kana taneuh leng. Karasana bumi alam asa muntir tina bawaning kulieur. Bareng Jang Wahyu ngagerung ku Neng Jejeh hade teh kadengieun atuh gancang bae malik ari breh Jang Wahyu rubuh. Gau Neng Jejeh teh midangdam bari ngarangkul ka Jang Wahyu. "Kang, aduh Kang," segruk. Neng Jejeh teh ceurik ngadingdiut bari nyekel ka Jang Wahyu anu harita keur nyuuh. "Montong diceung-ceurikan sia Jejeh. Geurape pende anggur kaditu sia, atah warah sia teh." Ceuk ibuna bari kerewek buuk Neng Jejeh harta dijenggut terus dibedol atuh blak Neng Jejeh teh nangkarak bengkang. "Ampun ibu, aduh naon atau dosa abdi teh Bu? Mangga bade disiksa mah namung kedah jelas heula naon dosa abdi teh."
Cek Neng JJ hari teh bari ceurik ngabangingik barina teh jung hudang deui. JJ rumasa atawa henteu babarengan jeung si Wahyu. Cek ramana bari ngajiwir ceuli Neng JJ sarta jung harita teh dijungjungkeun. Aduh, ampun, apa? Ampun, abdi teh apa? Jawab Neng JJ bari nyengir bakatku nyeri. Lain ampun-ampunan. Rumasa henteu babarengan jeung si Wahyu. Cek apa anak hari teh nanya deui. Sumuhun rumaos apa? Rumaos pisan abdi teh sasarengan sareng Kang Wahyu. Jawab Neng JJ hari teh bari nginghak. Rumaos, aduh, tobat Gusti. Tapi kakieu na sia teh JJ. Cek rama ana bari habak. Neng JJ ditampilingan atuh goak. Neng JJ teh ceurik jejeritan. Atuh rama ana beuki ambekeun ngadenge anakna ngagoak teh habak. Ditampiling deui bari ngagero. Jempe sia. Neng JJ hade teh calangapan hayang ceurik gogoakan. Ngan sieun ku rama anak atungan legegan bari ningali Kajang Wahyu. Anu harita ngulisik meureunnan ka Kara Eling, ari ret ningali Neng JJ anu keur inghak-inghakan. Atuh Jang Wahyu teh watireun pok bae manehna teh ngomong. Juragan, naon dosa abdi teh juragan? Cek Jang Wahyu bari neureuyan ciduh manehna neuteub ka ramana Neng JJ. Dosa gede pisan dosa maneh teh Wahyu. Rumasa teu sia babarengan jeung anak aing. Cek Juragan Sudira harita teh nyorongot. Rumaos juragan abdi teh sasarengan sareng tuang putra. Jawab Jang Wahyu harita teh laun pisan. Binatang sia. Cek ramana Neng JJ bari habak nengge Jang Wahyu atuh goak. Jang Wahyu ngagero bakatku nyeri. Poloyong kalpalebah sileunyai atuh teu tatapasnya di ku sileunya disambut bari ngagero. Urang ajar sia Wahyu. Habak. Jang Wahyu anu ngoloyong teh ditimpah tukang irungna ku sileunyai atuh cer getihna harita teh ngucur. Ampun Gusti, aduh ampun. Cek Jang Wahyu harita bari meungpeunan panonna. Kang, ieu abdi Kang. Dosa abdi ieu teh Kang, aduh. Gabrug Neng JJ ngarangkul ka Jang Wahyu. Segruk harita teh diceungceurikan. JJ, indit sia JJ. Aing teu suka sia kacicingan ku sia deuleu. Cek Juragan Sudira harita teh bari tutunjuk. Apa? Ampun, apa? Naon atau dosa abdi teh apa? Cek Neng JJ bari riwih rawah harita teh nanangkeup ka Jang Wahyu. Lain ampun-ampunan JJ, indit. Tuturkeun tah si kurang ajar teh JJ. Cek rama narenghap ranjuk harita teh bakatku ambek. Neng JJ inghak-inghakan diusir ku ramana teh terus manehna ngaleos bari nyanyangkeh Jang Wahyu anu baloboran getih sarta terus disusutan ku carecet nu manehna. Hatena nyerieun pisan ari ras teu boga dosa disiksa tanpa pariksa kawas anu rek nandasa. Harita teh saja jalan nginghak bae bari leumpang lalaunan sarta milih nu tiiseun. Era sieun pada neuleu ku jelema nu ngaliwat leumpangna teh maju ngulon bari nyangkeh leungeun Jang Wahyu anu harita teh rada ripuh. Tapi ari geus jauh mah Jang Wahyu teh rada jagjag pikirna geus sehat deui leumpangna ge ajeg sabiasa sarta pok nanya harita teh ka Neng JJ. Neng, bade angkat ka mana atuh urang teh Neng? Ceuk Jang Wahyu harita teh dumareuda. Duka atuh engkang abdi ge bingung.
Jawab Neng Jeje bari berbei cipanona teh ngalembere. Atuh urang ka situ Aksan bae atunya Neng. Neng Jeje ngan ukur unggek manehna bingungeun pisan pedah ku kolot diusir. Lantaran poekeun pikir tungtungna teh nurut bae diajak ka situ Aksan ku Jang Wahyu henteu nolak. Lantaran hatena teh kaweur malah mamaksud Jang Wahyu pangajak ka situ Aksan hayang badami nu bener tina peristiwa bieu. Atuh harita lempang namani gagancangan bae hayang geura-geura tepi hayang ngaso bari dami. Kumaha piakaleunana sangkan bisa beres roe sabab manehna ge ngarti pang tepi ka jadi kitu teh gara-garana si Leunyai jeung Den Ahmad anu ngasut tepi ka ibu ramana harita teh ngusir ka manehna. Ari si Leunyai harita teh atoh silih reret jeung Den Ahmad. Tujuanana geus hasil ayeuna mah geus bebas Neng Jeje geus diusir. Jadi tinggal mawa bae ngarebut ti leungeun si Wahyu. Nu matak harita gancang Neng Jeje teh ditaluturkeun hayang nyaho di mana ku si Wahyu teh ek dibawana. Barang sidik dibawana harita ka situ Aksan atuh gancang disampeurkeun ari goktel teu loba omong gancang manehna nyarita bari jeung ti poporongos. Neng Jeje, abdi dipiwarangan ku Juragan Sudira ngabantun Neng ka Purwakarta. Ceuk si Leunyai bari krewek nyekel kana leungeun Neng Jeje. Barang leungeunna Neng Jeje anu kenca dicekelan ku si Leunyai tarik pisan sarta ngabedoal manehanana. Atuh Neng Jeje ambekeun gancang leungeunna teh dicentok bari crot bae nyiduhan. Sarta leungeun anu katuhu gancang muntang ka Jang Wahyu. Atuh henteu beda bae Neng Jeje teh pada ngabedoal. Neuleu nu pabedoa-bedoa Den Ahmad henteu cicingeun teu tatapasini deui seak manehna teh nonjok ku leungeun anu kenca. Tadikna kaliwat saking ngincar puhu ceuli Wahyu. Atuh Neng Jeje ruaseun gancang manehna ngegero ngalius bakat ku paur sieun sirah Wahyu beunang. Sora anu jejeritan istu mata ketir pisan. Matak hariwang anu nguping sok sieun aya nanaon tapi kabeneran bae di situ Aksan teh tiiseun. Harita taya jelema anu dareukeut kadinya atuh henteu matak heran lamun eueuh nu nyampeurkeun teh. Sanajan sora Neng Jeje ngagerokna tarik pisan kadenge ke jalan gede. Tapi kudu ngaraliwat disangkana anu hareureuy da biasana sok kitu di situ Aksan marame. Loba anu ting jarerit ting gorowok suka bunga hareureuy tumpak parahu. Sok ngahaja ting koceak ngagero patarik-tarik ngageroan ka baturna. Janten situ Aksan anu ayeuna di Bandung janten rumahan teh nya kapungkur teh. Eta teh mangrupikeun situ anu kacida endahna mangga geura tinggal dina foto-fotona nya. Malah aya cai nyusu eta di dinya teh saurna teh saur sepuh-sepuh mah. Jadi ayeuna upami caah wae banjir wayahna margi eta teh di daerah sabudeureun situ Aksan teh memang rawa gitunya aya cai nyusu tapi disaeur tah gitu disaeur jadi perumahan gitu. Jadi di Bandung teh aya situ ayeuna teh tah situ Aksan teh situ nu kacida endah. Nu matak harita oge teu aya anu nyampeurkeun kanu keur ribut tarung teh. Atuh pugu matak paur pikeun diri Neng Jeje malantaran Jang Wahyu sorangan ari lawana duaan. Osok sieun eleh bae manehna susah mantuan da puguh awak awewe. Tibatan jeung ngilu gelut sigana teh kalah kaceuri. Waktu Neng Jeje ngagero ngajerit maratan langit hade teh bareng pisan jeung peureub Den Ahmad datang ngincar puguh ceuli Wahyu. Tapi ngan sakilat baik ku Jang Wahyu teh ditakis ku leungeun anu katuhu bari seberut
dengkuana nyerang angen Den Ahmad. Atuh henteu matak heran Den Ahmad teh ngabangkieung angeunna teh karasa seueul. Manehna tepi ka ngeluk bari nyekelan angeunna. Ari sileuy Nyai harita barang kecerot di ciduhan atuh beungeutna lamokot sarta manehna teh peureum bari nyusutan beungeutna. Jeroning sileuy Nyai kitu teu tatapasina deui karowok bae tak-takna ku Jang Wahyu teh dirameus sarta terus dibalikeun ari Malik ari gebro ku Jang Wahyu dipapagkeun ku peureupna anu buleud nyangsang kana puhu ceuli atuh sileuy Nyai ngagero solonton. Manehna bari peureum gebrus kana jero balong alusna balongna deet ngan saukur jibrug bae. Nya kitu deui Den Ahmad barang manehna cengkat teh ret ngareret ka sileuy Nyai ka cida ambekeunana pedah rubuh kuno kitu. Atuh teu tatapasina deui hiuk manehna teh genonjok tarikna kaliwat saking sorana teh bangbaraan ngahiung pikareuaseun. Tapi Jang Wahyu teu helok siga boga palajaran pikeun ngahindarkeun peureum. Da maningan sakilat pisan manehna nyingcatkeun sirah. Atuh peureum musuh harita moblos nonjok angin malah awakna ge harita nonggongan atuh maningan sajorelat Jang Wahyu harita cengkat bari set nyurungkeun musuh kana lebah walikatna. Kujubar Den Ahmad drag-drag tigejebur kana balong mener ninggang ka sileuy Nyai anu harita terek hanjat pisan. Brak eta dewa jelema patumpang tindih dina cai usah kose hese hudang. Atuh Jang Wahyu atuheun gancang manehna teh indit ari Neng Jejeh ditungtun terus dibawa keluar. Celak harita kana beca ngajugjug imah manehna sok najan deukeut oge da pugusieun ka susul anu matak tutumpakan. Den Ahmad sareng sileuy Nyai kusai-kusai harayang anjat barang geus aya di darat gancang manehna gigibrig kawas ucing di mandian sarta ngaluarkeun loket meureun hariwang ku duit bisi ka asupan cai. Atuh manehna gogodeg teu bisa ngudag ka Neng Jejeh. Aduh, nah make keok ku saurang leuh Nyai euy. Asa helok dewek masih laing teu bisa ojah. Ceuk Den Ahmad bari beungeutna geuneuk bakat ku ambek ngeureun. Duh, kabongohan Den, aduh. Jawab sileuy Nyai bari memener bajuna sarta terus dipeuretan. Kumaha akalna ieu urang ayeuna leuh Nyai? Ah, urang karorompok heula bae Den, keun da moal ka mana jigna musuh urang mah. Jawab sileuy Nyai bari ngalaan sapatuna harita nu pinuh ku taneuh baseuh. Sanggeus meurutan pakean sileuy Nyai sareng Den Ahmad harita baralik deui ngajugjug imah sileuy Nyai. Arek nuuskeun pakean saja jalan gegelendeng sabab loba nu neuleukeun. Sabab pakean teh harita pada jaribrug atuh nu pasangrok heran teu aya anu teu ngareret. Kurang ajar ta euy si Wahyu teh leuh Nyai. Keun sia ku aing. Rek dihajar deui engke malamun kapanggih teh. Ceuk Den Ahmad harte bari muruk ku sunu sabab aya anu ngaliwat sok ningali ka manehna. Laras Den, urang bincang kuduaan engke mah nya Den. Jawab sileuy Nyai harte handeuleun deui. Wah, si laing mah teu beunang dipercaya leuh Nyai. Geuning kalaka omongna bae gede ari pangabisa teu beunang dipake andelan euy. Ah, apes eta mah Den. Margi abdina diciduhan ku nu geulis. Atuh teu nyangka saeutik oge ari dicewang ku kisik asabelan mah. Hanas cicing bae da sugan teh Neng Jejeh. Ari taeun si kurang ajar. Jawab sileuy Nyai hari teh bari meureub-meureupkeun leungeunna. Nya leuh Nyai, tapi dua kali eleh maneh teh euy. Hartina tetep eleh maneh teh. Ceuk Den Ahmad hari teh ambekeun. Sumuhun Den, tapi dua kali apes deui, hartosna tetep apes abdi teh. Jawab sileuy Nyai hari teh embung eleh omong. Teu aya gunana atuh ari apes salawasna mah leuh Nyai.
Nah arek iraha jayana euy. Ari kenging jaya nama ari eleh apesna nya geus bae tarima apes atuh euy hartina tarima eleh. Moal narima abdi mah den margi masih keneh wani isuk hayu sore hayu abdi mah moal mundur tarung cobi bae tanggap ku aden hanas eta eleh jeung menang apa nu disebut apes jeung jaya teh eta mah sanes bisa si laing ari ngomong maleunyai ngan tetep bae nu jibrug mah urang euy ari anu ngiringkeun nu geulis mah musuh urang naon disebutna ari nu kitu teh leunyai. Para wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedapnya wilujeng wayah kieu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu masih keneh ngadangukeun dongeng Sunda Mang Aa dina judul Neng Jeje karangan Ibu Eti S anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Haturan kapala wargi mitra kaum dangu sadayana oge Mang Aa ngawilujengkeun wilujeng boboran siam ka sadayana pala wargi mitra kaum dangu sadayana anu dina danget ayeuna nuju ngarayakeun boboran siam. Hapunten lahir tumukaning batin ka sadayana minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wilujeng wayah kieu ka Pak Ahmad Ropai di Serangnya aturan oge ka Pak Dede Riswandi aturan wilujeng boboran siam Pak Dede oge ka Bapak Uwan ieu di Kampung Sukamanah Barat Cikampek Barat Karawang ka Pak Jaki Mubarok oge di Jakarta nya oge ka Pak Ade Sukarna ieu aturan wilujeng ngadangukeun bae ka Ibu Entin di Buah Batu wilujeng boboran siam Bu Entin sareng ka Teh Iis Juliani ka Pak Dadang Bohim oge sami ka Teh Salsabilania Ramadhani oge sami oge ka Teh Neneng di Cibadaknya kumaha damang wilujeng boboran siam ya atos calair THR-na teh acan ya ka Ibu Tami Malihah oge di Ciamisnya oge ka Pak Yaya Subrata wilujeng ngadangukeun ka urang Dubai ka Mamah Andri aturan kumaha lebaranana rame di Dubai Mamah Andri ka Teh Mutia Wangsih di Sukabumi oge sami ka Pak Ikno kumaha damang Pak Ikno oge ka Mamah Gina di Karawangnya aturan oge ka Pak Setia Budi di Tasik wilujeng ngadangukeun lajeng ka Pak Aceh Darsono subscriber engalnya ti Cisaga aturan ka urang Ciamis sadayana wilujeng ngadangukeun bae wilujeng boboran siam hapunten lahir tumekaning batin ka sadayana oge ka Teh Deti di Gunung Halunya ka urang Gunung Halu sadayana hapunten pisan ya ka Pak Yayan Sopian Sauri oge di Malaysia ka Teh Linda Imut sareng ka Ibu Dokter Yulinda Belia oge wilujeng ngadangukeun ka Teh Siti Sarah mangga wilujeng ngadangukeun ka Kang Kanu oge ka Pak Obi atarapi ka Ibu gitu di Cileungsi Bogor teh aturan wilujeng ngadangukeun bae ka Pak Udan teh nya aturan Pak Udan oge ka urang Sumedang ka Pak Kokoriko ieu wilujeng ngadangukeun ka Pak Rohendi kumaha damang ieu wilujeng boboran siam Pak Rohendi oge ka urang Banjar ka Pak Prabu Arjuna nya wilujeng ngadangukeun oge ka Pak Muhammad Soyanto di Sukamandi lajeng ka urang Garut ka Pak Agus Somantri wilujeng ngadangukeun kage ka Bapak Taryo anu nuju mudik saurna nya di Banjar aturan wilujeng ngadangukeun ka Pak Tedi Rahmat oge di Kadungora wilujeng ngadangukeun oge dikumkeun bae ka sadayana mitra dongeng Mang Aa anu masih ngadangukeun oge anu adina danget ayeuna nuju ngarayakeun lebarannya Idul Fitri sahedeui wilujeng Idul Fitri 1441 Hijriah. Supados teu nyang kolong ting kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun ieu dongengna. Moal narima abdi mah den margi masih keneh wani
isuk hayu sore hayu abdi mah moal mundur tarung cobi bae tanggap ku aden hanas eta eleh jeung menang apa anu disebut apes jeung jaya tea eta mah sanes bisa ari ngomong mamaneh leunyai ngan tetep bae euy nu jibrug mah urang anu ngiringkeun nu geulis musuh urang naon disebutna ari kitu teh atuh sumuhun aden sangsara badan jawab si leunyai harita teh atuh kapaksa Den Ahmad oge hari teh kabawakeun mesem sarta omongna geus leunyai ulah ngomong bae euy sumuhun mangga aden jawab si leunyai bari jongjon bae leumpangna teh sarta pikiranna nganteng inget kaneng jeje hari-hari taneng jeje geus datang ka imah Wahyu atuh puguh indungna Wahyu bungaheun ka bina-bina sirikna henteu dirontok sarta bari disambat teneng jeje mani ditungtun teu beda siga kabudak meureun bakating ku bunga sabab manehna rumasa waktu salakina maot diurusna teh kuneng jeje aduh menak geuningan aya menak sumping paingan atuh halodo hiap gelis geura linggih ieu emak sono pisan atau selami hoyong tepang namung nu geulis teu sumping ari mereka ditu isina kaliwat saking margi emak mah rumaos janten jalmi anu miskin teu pantes nganjang ka ditu kuriak bae diusir ari ayeuna bet sumping asa kagunturan madu kaurugan ku mamanis paeh ge teu panasaran emak teh da sareng eneng tos pendak namung ulah rengat galih nya neng emak teh moal ngahormat da puguh salieuk eueuh teu aya kokoreh-koreheun pisan ceuk maona hari teh bari ngamparkeun samak sulam ari neng jejeh geek diuk budi nama mesum bae airas ku nasib diri henteu raos ku ramakna bendu kalangkungan teuing tanpa pariksa geus nyiksa ka anak nu tanpa dosa atuh neng jejeh ngageuri pok ngawalon harita teh ka maona duh emak nuhun teh teuing atos nyambat kasim abdi kalintang abdi bingahna dihiap-hiap ku emak teh teu benten ka putra bae teu ragap teu asa-asa matak bingah kana hate karaosna asa regreg mugi-mugi engke abdi sing tiasa males budi kana kasayan emak sareng mugi diri urang sing kieu saterasna namung omat bae emak upami muji ka abdi ulah kalangkungan teuing margi ceuk emutan abdi manusa mah sami bae teu aya beunghar jeung miskin teu aya luhur jeung handap margi saur sepuh oge urang mah taya kaboga bet komo deui duitna sareng kabeh harta banda apan jiwa raga oge urang teh anging Allah nu kagungan nu mawi ari muji manu leres anging ka Gusti emak margi sadayana puji mung anjeunna nu kagungan urang masa kadar bae rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae raga taya pangawasa ceuk neng jejeh bari cipanonna nyalangkrung rusras emut karamakna anu ngusir ka anjeunna deudeuh teuing jimat emak ampura bae emak teh wireh atos kumawantun ka neng nyarios kitu sanes muji nu teu puguh emak teh tapi muji saleresna margi kasurung kajurung ku bukti neng mah istri berbudi upami nyaah ka jalmi sanes mung lambaina wungkul tapi buktos sareng sokna karaos ku diri emak sok sanaos emak dicarek moal kenging di halangan da sanaos ceurik nyarios giruk tapi anu saleresna kaluar ti ati anu bersih teu aya geuneuk maleukmeuk ka neng mah
neng emak mah dedeh itu ge manawi baik neng teu rengat manah di aku ku diri emak anu kasohor kokoro kaceluk jalmi teu mampu cek maonah bari neuteub ka anakna anu ngahruk atuh pok maonah teh neruskeun omongan anak ari hidup kunaon Wahyu naha geuning semunu susah hidup teh ditanya ku indungna teh jang Wahyu henteu ngajawab kalah ka ngahruk bae ret ngareret kaneng jejeh anu ngembeng ku Cipanon bari tungkul semu bingung atuh tinggal ningali kitu tepok bae jang Wahyu harita teh nembal mak mugi uninga abdi teh kenging musibat anu kalintang ageungna dina waktos ayeuna teh nuju diriung kabingung ngarandapan kasusahan nu ageung kabina-bina diri abdi teh dikatempuhan ku ramananeng jejeh teh disiksa teu diparios duka kunaon margina nanging abdi teu ngalawan ampun paralun teuing kedah ngalawan ka sepuh anu puterana tos nulung ka urang anu sangsara nemawi abdi teh cicing niat-niat maneh bae tapi sanaos cicing ge keukeuh bae anjeunna teh ka puterana bendu pisan malah harita teh diusir henteu kenging ampun deui tah eta pisan dasarna abdi ayeuna dongkap teh sasarengan sareng neng jejeh janten anjeunna teh bingungeun ka mananya kedah mios numawi emutan abdi tibatan anclong-anclongan langkung sae euleuh waktosna mitra kaum dangu sadayana parantos seep cag urang tunda heula ieu dongeng neng jejeh dina bagian anu ka 13 ieu insyaallah masih keneh aya hancaeun urang dina seri-seri anu salajengna sakitu anu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.